Pernah henteu anjeun muringkak di hiji tempat, ngarasakeun kehadiran anu sateu acana anjeun percanten ngan saukur kaulinan imajinasi otak manusa hungkul. Dina hiji poe, hiji karunia datang kangge anjeun. Hiji karunia anu masihan anjeun kesempetan kangge ninggal ngangge socamasta ka anjeun sorangan. Sareng sadar yen alam dunia teh sanes saukur milik manusia samata. Yang di alam ieu urang ngabagi sareng makhluk-makhluk goib anu nyatana aya di mana-mana. Sareng pacepeng pageuh sareng kahirupan urang. Kumargi pelajaran tos rengse, ayo orang beberes terus ngadoa. Mangga kayang siapkeun. Sadaca deui hayu urang sasarangan ngadoa di diri hati. Ngadoa mulai. Ngadoa untuk rengse. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha lamun ayeuna kerja kelompok mesa kalian jongjon? Bener, ayo. Ayo ya kelompok bareng ayo buru beres bareng ayo tuh ayo. Hayu ada kelompok kalian kerja kalian jongjon. Ayo. Kemana tuh meni rusuh? Ada geus burit, bisi burit teh balikna. Sok atuh orang mah can beres, kumaha atuh kan? Beres kieu lah. Jadi jalan lah. Ayo. Abi di payungnya tos rengse. Menira rusuhnya tuh rek ka mana? Nya da tos sore janten pada yang ngaling-ngalui. Oh nya atuh da kelompok kurang mah ngerjakeun dua mapel. Walah pantesan atuh. Di payunnya tong sonten-sonten teuing bilih ka bujeng sonten. Nya. Kerja kedua mapel mah pasti lila geus we waktu salat lagi. Sakoe di payun abi mah engke. Bener moal ayeuna mah bareng ayeuna. Geus bae hayu ayeuna mah. Nah ini ke sholat. Orang asa murid ka pulung-pulung sia. Biasa nama sianya mun murid ka kitu teh sok aya juri nuturkeun. Tong karari itu tong sararompa saraya teh nya meureun itu di sakola. Tapi bener sianya soalna kamari teh kan urang teh di kamar cai. Telila didinya teh muringkak sia bulu kudu urang teh. Tah telila didinya teh anu gegedor oge tapi pas ditinggal di mana sacik. Usah saha sia. Mana tadi ngomong ke kamar namuan. Bener sia. Sanggeus di kamar mandi teh kan urang teh wudu. Ya telila didinya teh pas beres urang wudu teh aya nu melongkeun. Digigir sia. Sok sadar lagi. Tapi mana sih ente kalau gitu? Urang mah teh sieun kalau kitu patut biasa. Geus. Mana lain can salat? Salat aja. Kerjakeun atuh urang rek.
ngumpulkeun din. Kan kata saeutik deui. Astagfirullah, tadi naonnya? Cik, Acik, Dep, Rin. Itu Pak. Astagfirullah, Aidi nih kunaon? Itu si Diri kunaon? Itu Pak. Naonnya? Ayo buru sampeurkeun. Kunaon Deni? Sok cara dikeula. Marane geus di mana? Sugan urang mah marane teh aya di kelas. Kata dicek dina mun geus beres tah kumpul bermejongjon. Tadi teh Pak, abi teh diganggu kudu kitu. Tuh, mantap teh cek urang mah sompral. Da tadi teh abi teh ngarang ai pekel kajadian ka abi. Emang ngarang naon Dini teh? Dia teh nyariosna ka mana wae soalna teh anu wudu terus saya merhatikeun teh gigir cenah. Geus eta unggul Pak tadi ge abi ngadangu sawarna teh di nimah teu saradean kanu kitu. Nah, terus terang gitu mah. Orang hirup teh kayak ngobrol di mana wae. Margi da orang hirup teh berdampingan sareng makhluk gaib. Dini tong diulang, jadikeun pelajaran. Teu sae sompral kitu teh. Sok aya nama gerak aruih kesanten bapak di payunnya. Tos saya tugasna. Nah, teori seputar komputer rengsenya. Tos di pelajaran usaha. Bahasa Sunda, Pak. Bahasa Sunda, Pak. Bapak dulu kita bus beraha. 1:10, Pak. Nah, ada waktu 5 menit. Tangguhkanlah Bapak segenap. Nah, kemarin pada kerja kelompoknya Bapak terang ceritanya di Pak Abdul. Ah, carita nak, emang kebalik naon? Emang kemarin aya naon gitu? Kamu yang kerja kelompok, anu sompral. Saha emang man? Eta si Dini. Ieu teh aya amanat di Bapak Abdul, guru PAP, pemat, sedana mana wae orang cicing. Ya orang teh kudu ngutamakeun adab jeung tata krama sebab orang hidup berdampingan di makhluk gaib. Dan adab saya teh nu kumaha Pak? Jaga lisan orang ke kenging sompral, sareng tong nyaga mana wae. Sareng jaga perilaku orang di mana wae. Kartos sadayana. Nah,
di Bapak, mudah-mudahan dapat pelajaran. Indonesia negara hukum. Eits, sekedap. Yang terang sahawai anu di balik layar. Gaskeun barudak. Haturun parantos nyaksikeun ieu drama. Hapunten bilih aya kelapatan dina laku lampah urang sadayana. Mugia drama ieu ngagaduhan pelajaran nu saya pikeun urang sarerea. Abdi sakulawargi 12 ATKJA. Mugia tiasa tepang deui dina sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.